Ngantos bagian ka-30 we para mitra dongeng teh nujuduna Rana Beng Serat karangan Kiliksa. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalain tamina. Salajengna para mitra sadaya carios nyambung judulna Rana Beng Serat bagian ka-30 kurang lajengkeun. Hatur nuhun ka mitra nu prasnoe subscribe sareng loncengna, nu parantos noe like-na. Pon kitu deui para mitra sering komentar, sering ngabagikeun. Hatur nuhun para mitra. Komentar ge sering Mang Jaya maca para mitra dina komentarnya. Gitu. Ai komentar teh para mitra sadaya. Kahoyong mitra mah sadaya dongeng deui karangan si anu kabeh cenah. Tapi da moal biasa para mitra sadaya. Bari kahiji Mang Jaya seueur pengarangan ngarojong nya. Janten dongeng Mang Jaya masih kena seueur para mitra insyaallah para wargi masih kena seueur insyaallah dibongkar cenah para mitra dina ieu naon teh dina sumberna dina sumberna insyaallah. Dan masih kena seueur nu teu acan ka naon teh angkat di Mang Jaya official. Mangga ayeuna Mang Jaya ngangkat carios Rana Beng Serat karangan Kiliksa dina bagian ka-30 urang lajengkeun mangga nyakakeun wilujeng ngadangu. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbaberahmana. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Rana Beng Serat. Ayeuna nincak bagian ka-30. Para mitra, ieu dongeng karangan Kiliksa parantos dugi kanalika nyisari harita dibawa ka puskesmas di Talan Tamlong. Mangga urang teraskeun hanca dongengna etang-etang hiburan pangbaberahmana, wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, kacaturkeun sari geus tepi ka rumah sakit Tamlong. Puskesmas para mitra langsung dipariksa ku dokter nu aya di dinya. Sari ditulungan sakumaha mistina, barang geus rengse papariksaan Yunus nyampeurkeun ka dokter. Menta katerangan ngeunaan diri Sari. Kumaha dok? Ceuk Yunus hatena can teteg sieun Sari nepi ka hanteuna sabab tatuna dina sira. Alhamdulillah katulungan keneh. Jeung diraheutna mah teu parna, hite sapertos imah mung kabentur kana bemper atawa kana aspal, bagian-bagian sejen ukur lecet sakeudik. Jawab dokter mere keterangan nu hadaria, plong hate Yunus ngemplong. Bungangang ari geus puguh kitu mah. Nuhun dokter sakantenan rawat di dieu dugi ka cageurna. Urusan biayana abdi tanggal baler. Mangga tapi sae teh pasien teh ngaranna. Yunus bingung manehna sorangan teu nyaho da puguh lain dulur atawa baraya. Ima dibawa kadinya soteh tina awahing kuwatir boga rasa tanggung jawab. Aduh katunya margi ieu teh kaleresna mah kieu dok. Eta teh nu meuntas jalan katabrak mobil abdi jeung abdi teh terang identitas na duka saha-sahana. Tos laporkan wajib. Teu acan margi mayunkeun nulungan nu cilaka. Pilih teu katulungan pan ari tos kieu mah regreg. Abdi tiasa laporan kan wajib. Bagus. Tindakan yang patut dicontoh memang kudu kitu. Eta nanakeun hiji warga nu bertanggung jawab dan mengutamakan kemanusiaan. Dokter marah mai bungah panujueun pisan kana sikap Yunus. Nyarita campur jiga geus kabiasaan kitu. Mohon maksud abdi ge kitu nanging kumaha tus ayeuna? Sim kuring nyuhunkeun alamat sareng identitas saderek. Yunus teu loba carita ku siwal ngabijilkeun kartu nama song dibikeun ka dokter. Sanggeus kitu Yunus amitan lantaran perkara Sari mah geus dipercayakeun ka dokter, ari biayana Yunus tu tanggung jawab. Poe eta keneh Sari geus eling manehna kaget. Lantaran bet aya di hiji tempat nu sama sakali can dikenal ti samemehna. Atuh gawena para mitra ngararat-reret bari muringis. Lantaran tarangna karasa nyeri, sukuna carangkeul, barang rek cengkat bumi alam asa tibalik, sirah lieur asa ngubeng. Ya Allah, ya Robi, kita di mana jeung deui kunaon ari aing? Sari ngalempreh deui dina kasur anu sieun sing sarwa bodas. Rohangan eta caang meni ngebrak di luar kadenge patinggereneng. Sari museurkeun ingetanana, nyoba-nyoba ngumpulkeun ingetan anu paburanta. Ras inget tadi manehna meuntas jalan kulantaran susah jeung kaweur ku mobil nu ngantai. Pikiran jeung perasaan jadi tagiwur nu akhirna aya nu ngadupak kana awak. Ti harita les teu inget ari ayeuna bet aya di hiji rohangan anu karek dicari harita kasoran. Aya di imah saha atuh itenya? Sari ngomong sorangan barang cacap nyarita. Torojol anu datang awewe nu pakaian bodas.
Sari ngareret bari kerung hatena beuki kebak rupa-rupa pertanyaan. Geuning parantos emutnya perawat atau heun gap nyabak tarang Sari lalauna. Tuluy mariksa bagian-bagian saja nu tadi diperban. Sari can ngartieun pok nanya. Abdi teh aya di mana ibu? Aya di puskesmas nuju dirawat margi tatu tilas katabrak. Katabrak. Sari kerung nginget-nginget kejadian tadi. Punten aya nu bade ditaroskeun saha jenengannya? Perawat nanya bari nyekel buku leutik. Abdi pun Sari. Alamat? Abdi mah tebih ti Sumedang. Oh. Perawat teu katutuluyan nanya sabab geus diamanatan ku dokter. Mun pasien sadar ulah loba ting diajak nyarita. Abdi teh kumaha ibu? Kulemkeun we sing tenangnya supados enggal damang. Leos perawat ini. Ninggalkeun Sari nu can wareg tatanya. Atuh batihan heueul Sari teh da loba keneh nu ditanyakeun. Kacaturkeun sorena langit lenglang teu kawas kamari. Awas segera teu matak bayeungjang harita di hiji imah di jalan kaca piring. Aya 2 jalma keur badami. Bangun anu daria naker eta jalma taya lian Iwati Yunus jeung pamajikanana nu keur nyawalakeun urusan kajadian tadi. Pamajikan Yunus katelah Suryani harita tumanya. Kang Yunus kumaha maksud akang ayeuna? Kieu yan. Jalmi nu tadi katabrak aya dina tanggung jawab urang, margi cilaka ku urang. Takulan kitu waragad keur perawatan kapaksa kudu diberesan ku urang. Palabadi akang minta kasaluyan ti Yani sabab ieu teh lain keur nanaon tapi demi ngabela kamanusiaan sarta urang kudu diajar tanggung jawab tak kitu ya. Taya bagelanan akang mah ngawe kitu oge tapi iraha bade ngalaja deui. Suryani teu baha kana kahayang salakina. Sabab kahartieun maksud jeung tujuanana. Nyamun Yani satuju mah ayeuna pisan. Angga tu ayeuna oge. Teu loba catur deui geus satuju kitu mah tuluy dangdan. Geus tarapti tuluy arasup kana sedan. Geleser sedan maju biji 3 rasi rek ngajugjug ka puskesmas tempat dirawatna Sari di Jalan Tamblong. Panto garasi jeung panto pakarangan ditutupkeun ku hiji lalaki nu geus kolot jeung kurang kesit. Dius sedan Yunus nyemprung di jalan raya ngajugjug ka tempat Sari dirawat. Teu kacaturkeun di jalan para mitra, angang teu burung datang jauh teu burung cunuk, komo kitu make sedan. Yunus jeung Suryani geus tepi, kasampak teh Sari geus sadar keur dihareupan ku perawat nu tugas poe eta. Ari dokter mah geus mulang da geus bebas jam kerja. Yunus uluk salam perawat ngareret pok ngajawab. Oh Pak Yunus mangga kalebet Pak. Nuhun kumaha teu da anu teu damang teh. Yunus jeung pamajikanana ngadeuketan ka Sari, Sari olohok teu wabuheun. Tos sadar ayeuna mah Pak sarta tatauna ge teu ngabahayakeun. Pami aya keluargana mah enjing ge tiasa dicanak mulih nanging kada aya nu sanggem ngarawatan di bumi ieu teh. Ceuk perawat Daryanaker. Kumaha dititip di dieu dugi ka saena tiasa. Tiasa wae nanging fasilitas tempat kirang cekapan. Jantan hawatos pemi aya pasien engal nu langkung repot. Pun palahi lalu asima tiasa ngali ka ranca badak atanapi ka rumah sakit anu ageung. Kitu saur dokter oge. Yunus jeung Suryani silih reret. Duanana can manggih putusan anu cinek. Sabab kudu mikir heula tapi can bisa mutuskeun harita sabab kudu badami heula nu taliti. Nya nuhun atuh ari kitu mananging perkawis perawatan mah enjing bade ka dieu deui kanggo mutuskeunana. Titipe rawat sakumaha mistinanya. Cek Yunus ka perawat terus amitan. Yunus jeung pamajikanana geus ngadius deui di jalan ayeuna mah balikna ge mawa kabingung. Lantaran meunang beja ti perawat yen kitu-kitu atuh oge rada jadi bahan pamikiran kudu mikir kalayan apik sangkan teu ngajadikeun masalah di kulawarga. Kumaha pamihut Kang Yunus na bade dialihkeun bae kanu teu damang teh atanapi bade dibantun karo rompok? Cek Suryani manehna nanyakeun ka salakina. Yan urang perlu mikirkeun heula sagala rupana. Upama dicana karo rompok jelas kudu aya perawat nu khusus ngurus eta jelema. Mangkaning urang teh keluarga kecil ukur tiluan jeung Mang Damiri. Anu can bisa diandalkeun pagaweanana jadi hiji-hijina jalan kudu dipindahkeun ka rumah sakit gede. Ngan waragad tang tutama sarta berabe nguruskeunana jeung tetep kudu aya nu besuk jeung tunggu deui. Ceuk Yunus can mere putusan karek ngajukeun masalah-masalah nu jadi halangan. Pami Kang Yunus laras-laras bade ngabela kamanusiaan mah ulah sieun ku biaya Kang. Ulah sieun ku kariweuh pilih we salah sahiji nu sakira mampu dijalankeun ku urang. Abdi mah satuju bae margi tos kagok asong. Nya nuhun atuh ari kitu mah. Rek atuh kumaha numutkeun pangimut Yani nah mending dipindahkeun ka rumah sakit ageung atau urang bantun ka dieu. Cobian heula bantun ka bumi.
Saanu ngarawatna Panjani masih sibuk di kantor. Urang warah memang damiri sugan benang di papatahan. Margi ari nu tatu mah teu parna mah moal riweuh teuing paling ge ngabulaan tuangna atawa mun aya kahayangna. Nya Kang disatuju, kitu nya kitu atuh. Mun papageun enjing mah Kang. Sugan we budakna jujur jeung singer mun sakira teu bogeun pagawean mah tos di urang digawekeun. Da butuh keur purah di bumi, purah masak jeung nyiseuhan. Ya, bener atuh kan. Geus satuju tapi kudu nyaho heula ya kana kaayanana. Sabab urang teh can nyaho kana ngaran-ngaranna acan. Nya enjing orang parios da geuning tos sadar. Nya tuh bener-bener isuknya. Leok sedan mengkol ka jalan Ahmad Yani tuluy lempeng. Teu lila mengkol ka jalan ka anu katuhu bus ka jalan kaca piring. Reg eureun hareupeun hiji imah gedong, brai panto pakarangan dibuka, Mang Damiri nangtung sisi lawang bari rengkuh hormat. Bus sedan ka garasi reg eureun Yunus jeung Suryani kaluar. Bus ka imah ari panto ditutupkeun deui ku Mang Damiri. Bade ganah hideng gancang nyokot selang disambungkeun kana ledeng ngumah sedan kalayan api. Kacaturkeun isukna Yunus jeung Suryani geus meunang putusan nu jelas. Duanana satuju rek mawasari ka imah. Atuh memeh arinit ka pagaweana mapatahan heula Mang Damiri. Dibejakeun yen bakal aya anggota kulawarga anyar nu datangna dina kaayaan gering. Mang Damiri dititah meresan kamar. Keur pitempateun sari, sanggeus rengse mapatahan dius sedan ngajugjug ka jalan Tamlong. Teu kungsi lila geus tepi da memang teu pati jauh. Reg sedan teh eureun hareupeun puskesmas. Tuluy duanana arah sup nepungan petugas. Sanggeus aras urus biaya nu perlu dibayar, tuluy nyampeurkeun ka sari nu harita geus bisa diuk keur dibere dahar ku perawat. Kumaha tiasa dibantu ayeuna? Ceuk Yunus ka perawat. Tiasa datos kiateun calik ayeuna mananging punten we nya. Dina ngarawatna kedah tulaten perban dina mastaka ulah kacayan. Mangga nuhun kana pibejangna. Harita keneh para wargi anu mulia. Sari dibawa keluar ku perawat, ditaekeun kana sedan nu mawan. Da sari teu beak-beak ku ngarasa heran lantaran manehna teu wawuh ka nu mawana. Jeung teu ngarti kana maksudna. Tapi can wanita tanya, malah mun teu ditanya mah tara ngomong, teu beda jeung goong teu ditakol tara daek disadar. Geleser sedan maju lalauna ninggalkeun puskesmas. Sari ngareret siga nu sungkan paanggang. Manehna nineung ka perawat anu sakitu bela jeung nyaah ka manehna. Malah mata kanyelu lantaran teu kungsi nyaho kana ngaran jeung alamatna. Sari teu kungsi ngobrol panjang lebar da sok dicare ku perawat. Atuh loba kapanasaran ge teu kacumponan da teu bisa loba tatanya. Araraneh ari aya di kota, manusia teh teu jahat teu kapal, nu jahat teu kapalang, nu bageur teu kapalang. Nah kumaha atuh sanyana jeung deui saha nu bela. Jeung nyaah ka aing teh ieu sedan meuni alus ngan hanya kalwe. Teu wawuh ka nu bogana, nasaha atunya? Sari galecok dina hate. Bari teu weleh nitenan di jores sedan. Jok dirampaan sabab manehna masa umur nyunyuhun hulu ceuk paribasana karek harita tumpak sedan. Sedan seselendep di jalan nu rame jeung ku kendaraan sakapeung ngarandeg sakapeung maju lalaunan. Sakapeung deui mengpeng tarik akhirna mabus ka jalan leutik. Reg eureun hareupeun gedong sigrong sisi jalan. Yunus jeung Suryani turun ari sari ngahuleng siga nu samar pola. Hayang turun asal lieur tetempoan can pati waras. Perbawa pikiran nu can teteg jeung tatuna nyeri keneh. Geroan Mang Damiri mah. Suryani buru-buru ngageroan Mang Damiri nu dicalukan orojo. Datang geus ngarti kana maksud dunungan, da tadi geus dibejaan yen bakal mawa nu gering. Atuh teu talangke Mang Damiri ngabeyeng sari dibawa ka jero imah, langsung ka kamar nu geus disayagikeun. Sari sina sare tapi sari jiga nu embung maksa cengkat deui diuk sisi kasur. Ulah kitu nyai, apa nuju teu damang ieu teh sok ulemkeun ka inya. Pilih karugrag ulah asa-asa sabab ieu teh geus ngahaja disayagikeun keur nyai. Ceuk Mang Damiri bangun nyaaheun pisan. Ongko resepeun ka sari asa ka anakna pribadi. Lantaran manehna kungsi boga anak sagede sari ngan maot kata rajang kolera. Ieu teh di mana Bapak? Sari muka maksakeun nanya, hatena kebeku kabingung. Loba hal anu teu kaharti. Ieu teh di bumina Den Yunus di Bandung keun ke mun geus hase urang ngobrol jeung Mang. Ayeuna mah kulemkeun heula sing tibra. Sari teu baha manehna ngagoledag kana bantal nu empuk. Tetela leuwih genah batan di puskesmas. Karasana empuk jeung saleger ngan hanyakal hate can narima. Sok sieun aya itu ieuna engke kawan tucan biasa cicing di tempat anu kitu. Para mitra kaum dangu,
Nyisari ngagoler ngararasakeun ka nyeri jeung kacape. Ari Mang Damiri kaluar ti kamar panto ditutupkeun lalaunan. Kadenge lempang muru kaluar kasampak teh Yunus jeung pamajikanana keureuh ditepas tuluy bari badami. Tageuning mamang ka dieu calikeun Mang, ceuk Yunus. Atuh gek Mang Damiri diuk rada anggang ti dununganana. Aya pikir seueur naon Den? Kieu Mang kuring jeung Yani rek terus ka kantor. Lantaran loba urusan nu penting, taku lantaran kitu kade sing bener miara nu gering. Ulah dimomorekeun jeung deui engsel panto pakarangan. Di sadang ngagrit minyakan ngaralesangnya tu aya olina pan. Nyuk sumanga Den sing percanten sun ka Mang. Nya percaya kuring ngepek sing apik di imahnya. Piara nu gering sing topeksa sugan engkeun daekeun cicing di dieu. Bisa mantu-mantu ka mamang barang gawe di imah, nyangu-nyangu wae mah. Bisaeun meurenda awewe. Wadi teras di dieu eta istri teh. Lamun daekeun mah pasti ngan lamun boga kulawarga sarta teu diidinan mah nya moal bisa maksa. Pokona putusan mah kumaha engkewe mun geus cager. Mang Damiri ngahuleng. Ras inget kana lalakon zaman keur ngora manehna kungsi kaleungitan anakna meunang saminggu. Horeng aya nu ngampihan ku uwana teu karana beja, kajadian kitu teh matak ngageumpeurkeun. Sabab melang ka anak. Barang inget kadinya pok deui Mang Damiri nyarita. Punten Den Mang teu bade tumaros hidup eta istri teh sun salaresna sun. Sareng di mana kulawargana? Matak nepi ka poe ieu can kanyahoan kulawargana. Tapi ai ngaranna mah geus kanyahoan. Meunang beja ti perawat, alus ngaranna mah katelahna sari, surup jeung rupa katut tedegan. Hanya kal kulawargana can kanyahoan. Kudu dipilari atuh Den bilih kulawargina dedeupeun. Pasti kana kitu, da kuring teu hayang nyusahkeun batur. Malah pangna dibawa ka imah teh apan hayang nulungan. Pedah cilakana ku kuring pribadi ngan nepi ka poe ieu can aya laporan tinu wajib. Hari ikhtiar mah geus dibewarakeun dina koran jeung radio. Sugan aya kulawargana nyusul atawa nu kaleungitan sari. Tapi tetep nepi ka danget ieu jempling can aya beja naon-naon. Parantos diemarkeun Aden. Geus puguh we lantaran poe kamari ge langsung laporan kanu berwajib. Sangkan aya nu milu tanggung jawab. Tapi geus ngobrol mah moal aya beakna jalankeun tugasnya kuring rek ka kantor ieu. Yunus cengkat bari nyakuan rokok, Suryani ge kitu bari pok nyarita. Kade nyamangnya sing hati-hati di imahnya. Mangga Den. Mang Damiri cengkat hormat. Teu loba catur Yunus jeung Suryani. Arasup deui kana sedan dius init ngajugjug ka kantor tempat digawena. Suryani di kantor swasta jadi kepala bagian promosi hiji perusahaan nu bergerak dina widang kosmetik. Kantorna di Jalan Braga. Ari Yunus mah pagawe negeri, kantorna di Jalan Aceh. Poe eta mah duana ge kapaksa lat ngantor lantaran mentingkeun heula nulungan sari. Kocapkeun sari harita teh jiga teu merenah sakapeung cengkat sakapeung ngagoler. Nangkarak nyangigir sarua teu merenah. Nu akhirna nyarane kana tembok bari ngalamun. Kang Karmin di mana atuh akang teh? Di abdi nepi ka apruk-aprukan ka mana bae pet los-los ka imah gedong. Diampihan ku jalma nu teu hir teu balahir teu bauh-bauh acan. Di mana atuh akang teh palang siang geus poho ka abdi. Da geuning mun teh ninggalkeun. Harianeun Kang Karmin. Teu karasa cipanon merebay bijil. Sedih ari rasku nasib diri. Komo mun inget kana lalampahan keur di lembur ngalaman dipaksa kawin ku kolot. Bari jeung lalakina teu dipisuka, ras deui inget. Rek diroga hala kahormatan ku balad ajum, tetela matakna langsa wungkul, matak sedih jeung lelenyapan kana hate. Kosrak-kosrak sora sendal dina teras. Perug panto nutup teu lila jol Mang Damiri ka kamar sari. Sari ngarenya greuwas ret kanu kakara jebul. Kulemkeun Nyai bising lieur. Komo digolerkeun mah kalah kalangkung lieur. Wayahna teu damang masok loba nu karasa. Kecan saegi cai-cai acan Mang teh geuning. Leos Mang Damiri ini muru ka dapur rek nyokot cai enteh keur sari. Teu kungsi lila geus balik deui mawa cai sateko. Jeung roti kiju 2 siki ditambah ku apel jeung jeruk dina piring. Sok ditunda dina meja leutik nu aya gigireun tempat tidur. Lumayan keur sasarap mah da sanguma teu acan aya nu haneut Nyai. Mun palai naon atuh nyarios ka Mang moal burung diayakeun. Baik atuh Nyai, da hareula tah ngarah tere jag-jag. Nuhun Bapa. Ulah Bapa mamang we kitu. Mang Damiri sok ngalenyap disebut Bapa ku budak awewe segede sari. Sok kasuat-suat perkara anakna nu geus taya di kieuna. Nuhun Mang abdi teh panasaran saha atuh Mang teh. Sari nurut kana kahayang Mang Damiri. Ari Mang teh ngaran mah Damiri, lamun make Pak jadi Padamiri.
mun di Jakarta pada mere, mun init ke daerah Jawa pada moro kitu. Mang Damiri seuri gek diuk dina kursi deket lawang. Ngadenge kitu sari nyerenge seuri karasa dunya ngalegaan deui. Aya hiburan jeung aya nu ngababaraha teh. Ari di daerah Sunda pada naon, Mang? Hehehe, pada marah mere. Aya Nyai. Nyai teh saha jenengan ti mana asal kumaha pangna bisa kieu jeung los-los ka dieu? Mang Damiri malik nanya. Najan geus dibejaan ku Yunus tetep hayang ngadenge ti jinisna ngarah pugu. Pantos diwartoskeun ku juragan Yunus sanes. Sanes, acan can diwartoskeun matak naroskeun ge. Ngaran abdi mah Sari kawit mati Sumedang. Oh, Nyi Sari, ti mana di Sumedang na Nyai? Mang Damiri beuki daria nyaritana. Manehna panasaran ngadenge Sumedang kitu, sabab manehna sorangan bibit-buitna ti Sumedang. Di situ raja Mang ti lemur Campaka. Oh, nya mah ge kungsi ngadenge ari ngaran Campaka kitu mah. Nu caket ka Cimacan teh kitu Nyai. Teuing Mang uninga. Sari heraneun. Ya Nyai, Mang ge asal mah ti wewengkon Sumedang. Matuh di Gunung Cina. Tapi zaman penjajahan wewengkon eta diserang ku bangsa Deungeun. Perang meakeun nyawa jeung harta atuh Mang sabatur-batur teh ngungsi we ka Pilemuran. Kaperengan ngungsi teh ka Cikadu, asup lemur anu kulonna. Mun teu salah mah ti Cijeler, meuntas walungan Cicapar. Ari rek asup ka Cikadu teh, nyorang tanyakan nu netek tadi dinya aya kajadi nu mata ketir teh. Keur ngaleutna tanyakan anu ragrag kitu. Ragragana gawir, Mang. Sari ngengklok ka di lain ragragana jurang tapi ragrag teh ka kanon kitu. Pangirim ti walana tadi dinya babaturan Mang aya nu korban. Maot sapada harita, Mang jeung nulian mah teu bisa nulungan da puguh kaayaan geumpeur. Ukur bisa nyelamatkeun diri pribadi we bari ngagugusur budak karek umur 3 tahun. Di mana ayeuna Mang? Kekilana Nyai urang paratkeun heula dongeng nanya. Harita Mang teh babarengan keneh jeung anak pamajikan terus ngungsi ka Cikadu menang 2 bulan. Pindah deui ka lembur Kalereun Cikadu, di dinya mah teu betah lantaran pangeusih lembur loba teuing. Nu ngungsi lain saeutik, terus Mang teh neangan di tempat anu leuwih aman jeung loba dahareun. Nu kapilih teh Bangbayang. Sabab loba batur nu ka ditu, nyaan di dinya mah aman. Kualana teu kadongkang sarta dahareun loba. Ari sampeu-sampeu wae mah. Tapi dasar zaman perang tetep we teu aman Nyai. Akhirna mah sakadang walana teh nepi ka Bangbayang. Kanon jeung bom lain sakali 2 kali ragrag ka daerah eta teh. Katurug-turug tahun 50-an teh, bet aya kariwa anyar goromolan maceuh. Teu ngungsi teh birat teh ka kota. Pahidup teu puguh mata ketire jeung mata kesoa. Ti harita pamajikan Mang keun aku mangsa, keun aku pelor nyasar, mandaran pisan atuh kana pali pisan. Da eta we atuh harita kabadil harita maot sedih Mang teh Nyai. Mang Damiri ngumara Cipanon. Kalangkang sedih ngalelewaan kajadian nu geus lila ka sorang nemongan deui. Kutan teh kitu nya Mang, terasna kumaha? Terus nama kieu Nyai. Sabada ditinggalkeun maot teh nya ku inung budak, lemur pamatuhan Mang teh aman. Bejana mah atuh terus balik we ka kota. Kaurut baheula tapi dasar milik atuh. Sok tar kapalang. Milik Mang sok tar kapalang goreng gitu Nyai. Tak kitu. Nya harita teh imah ngan kari lebu kaduru kuseuneun perang bana taya nu nyesa atuh ripuh sakalian hayang dahar ge hese Mang teh tungtungna boga tanah ngan satalapok naon teh satapak ieu satalapok heong cek babasan teh mah kapaksa we kumaha Mang teh dijual murah ngajualna ge ai duitna dipake modal harita teh dagang leulitikan sawari dipake nyewa kamar. Mang imah-imah duaan jeung anak nu geus rada gede ngan mata kuatir nepi ka umur 12 tahun teh teu ngalaman sakola. Ti harita Mang teh terus usaha sabisa-bisa tapi cocoba teh loba pisan rupana Nyai. Kaayaan ekonomi teu paruguh lah pokona dagang teu puguh batina. Matak susah pikeun jalma leutik cara Mang mah. Tu kahirupan teh beuki ripuh we malah mangalaman yang jagong jeung beas bulgur. Tadina kaayaan kitu mah anak Mang nu ngan hiji-hijina teh katerap ka sakit kolera. Tembi kahanteun anu akhirna Mang ngalalana. Malah mah kungsi teu hideng ceuk batur baceunah kalaleban ku anak tapi da ceuk Mang mah asa teu ngalaman siwa ngalaman sote sedih nu taya hinggana. Ngarenapan kasangsaraan nu lain lumayan. Akhirna Mang apruk-aprukan anjog ka kota Bandung bet aya milik tepung jeung Den Yunus nu ayeuna jadi dunungan Mang.
Ayeuna mang janji ka diri saja bumela ka Den Yunus satungtung kapake kitu lalakonna teh mang teh Nyai. Mang Damiri mungkas caritaanana bari nyusutan Cipanon. Najan lalaki geus kolot ge teu burung bedah Cipanon da puguh lalakon hirup estu pinuh ku kasangsaraan. Komo mun inget ka zaman anu geus kaliwat mah. Memeh diburak bari ku perang manehna kasebut jalma aya taya kakurangan. Malah aya harapan kana beunghar sabab usaha maju harta titinggal kolot loba. Tapi dasar manusia teu lana dina hiji martabat. Nangtukeun pati hurip jeung bagja cilaka angin Allah. Nya ayeuna Mang Damiri hirup nu geulis jauh jeung dulur anggang jeung baraya cukleuk leuweung cukleuk lawing jantuh cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh kasintung kalapa teu boga anak jeung pamajikan. Geuning aya nu leuwih ti abdi kasangsaraan teh. Mun kitu mah abdi teh leuwih untung batanulia najan sangsara ge teu jiga kasangsaraan emang. Ceuk Sari manehna nyokot hikmah tina riwayat Mang Damiri. Nu tadina boga rasa jadi jalma pangsusahna, pangsedihna, pangnalangsana. Tapi sabada ngadenge lalakon Mang Damiri kitu mah hatena jadi sadar yen manehna masih kene kasebut untung. Nyai mah mangge tadi teh kitu nu sangsara teh asa mang we sorangan mun asa panghinana jadi jalma teh. Tapi sabada nincak kota Bandung mah Nyai panon mang leuwih awas, pikiran leuwih jemar, luang jeung pangalaman ngalobaan. Si horeng nu sangsara teh lobaan sarta loba nu leuwih sangsara batan emang. Coba we batur mah aya nu teu boga suku sabelah, dulur teu boga, baraya teu aya. Cicingna ge teu kudu mukna Nyai sare di kolong sasak dahar nganalkeun jajalu. Tuh pan leuwih ripuh batan emang. Da mah suku sampurna, leungeun sampurna panon jeung ceuri sampurna. Sare teu ngalaman di kolong sasak dahar teu burung sapiring. Pan untung masih kene kasebut senang. Mun dibandingkeun jeung dulur emang nu kasebut tadi, tah kulantaran kitu, najan lara balangsa ke lah. Mang mah teu boleh muji syukur ka Allah nu Maha Murah. Masih kene maparin umur jeung rizki ka mang tak kitu Nyai. Sari teu nema deui. Asa beak piomongeun ucapan Mang Damiri asa ditujukeun ka dirina. Nu memang sakapeung sok aral subaha asa sorangan jeung lara balangsa, padahal batur ge loba nu leuwih ti kitu, loba nu leuwih nalangsa. Kumaha kahartos Nyai? Mang Damiri ngagebah nu keur ngahuleng. Kahartos Mang leres pisan kitu karaos ku diri abdi. Tah ayeuna Mang rek nanya kumaha atuh lalakon Nyai? Naon sababna pang nalos-los ka dieu? Kumaha riwayatna pang natepung jeung Den Yunus teh? Mang Damiri panasaran hayang nyaho kana riwayat Sari nu salengkepna. Mang abdi masok isin ari ditaros riwayat margi kajadian kieu sadayana akibat tina kabodohan sareng katalobehan abdi sorangan. Nyai, hirup di dunya mah ulah loba rupana Nyai. Nu ngaranna nasib teh sagemlengna paparinti Allah kadangkala sok aya anu beunang sorangan sangsara akibat kasalahan pribadi. Geus umum eta mah. Lain Nyai wae nu kitu teh tak kulantaran kitu teh kudu era, teu kudu leutik hate dari geus kieu jadi nama taya gunana najan nyebut kaduhung 1000 kali oge. Nu penting mah urang kudu sadar dina narima nasib, kudu ingat kana kasalahan jeung katalobehan pribadi, terus sing panteng cita-cita hayang ngarobah nasib nu goreng jadi hade. Pikeun ngarobah eta nasib urang diwajibkeun usaha jeung ikhtiar. Soal laksana jeung henteu nama angin Allah nu kawasa atuh. Mun usaha geus urang gagal, kudu sabar jeung tawakal, sabab urang teh geus percaya yen takdir hade jeung goreng asalna ti Allah. Ngan lamun urang diparengkeun alus milik, cita-cita bisa laksana, atuh urang teh ulah ujub ria jeung takabur tapi kudu buru-buru syukuran ka Allah nu Maha Murah. Tak kitu apa Nyai? Sok caritakeun riwayat Nyai teh kumaha ye? Sugana emang bisa mere bolongan kitu tah? Laras kahartos pisan ari kitu Mamang. Kieu geura riwayat nu karanapan ku diri abdi. Sari ngahuleng heula sakedeung. Netep lalangit jiga anu keur nyawang ka alam katukang nyipta-nyipta zaman keur riung mungpulung keneh jeung kolotna. Sanggeus teteg hatena derek-dek ngadongengkeun riwayat ti mimiti sir baleg. Nepi ka tepung jeung Karmin, tug nepi ka danget harita ditetek taya nu kaliwat. Tah kitu lalakon abdi teh mah. Cetek atuh ari kitu mah Nyai. Ceuk pamikir mang mah teu asup lara walangsak sabab karek didoja sakitu. Masih kene kasebut untung. Ulah leutik hate Nyai, ulah sedih da buktina. Teu boleh wae nu nyaheun, teu boleh anu nulungan. Ayeuna mah kari senangna asal hidup bisa ngagunakeun akal jeung pikiran nu sehat kitu, bari kudu tetep tawakal ka Allah. Ulah mapohokeun ajaran agama.
Mun urang tetep iman jeung Islam na janji ka mana jika menige moal boleh aya nulungan. Mang ma amanat omat ulah rek kagok. Mun rek ngumara di kota sing luas. Tapi kudu bari jeung waspada pikeun rek kahanana si beuteung. Jalankeun pagawean naon bae asal nu halal. Tah sajeroning usaha kudu bari mikir kumaha carana sangkan cita-cita bisa kahonta. Kitu ceuk Mang Manyai. Nuhun Mang. Hate abdi jadi terbuka asa aya cahaya nu nyaangan ka sakujur badan sakali dihatur nuhun. Sari atoheun. Da kitu we carana Manyai. Asa sing sabar jeung waspada. Keun Mang sanggup ngabantu sangka Nyai bisa digawe di dieu. Ngarah teu susah sare jeung dahar. Pek ayeuna mah heula Mang rek ngomean engsel panto hareup. Mang Damiri kaluar ti kamar ari sari narik napas jero pikiran kumalayang ka mangsa nu baris datang. Langit geus angkeup deui, pihujaneun geus ngagarayot karisa cureut-cureun hujan. Tapi kendaraan di kota Bandung jiga teu malire kana pihujaneun da tetep ngantai taya kendakna. Harita hiji sedan seselenep dina antayan di jalan raya. Kapegat ku lampu merah reg eureun sanggeus lampu robah jadi hejo. Sedan maju deui leok ka kenca dius mapaye jalan. Akhirna anyog kanu dituju eureun hareupeun imahna. Cerut nu tumpakna turun Yunus jeung Suryati. Nu kakara balik ti pagawean bus duanana ka jero. Dipapag ku Mang Damiri para mitra sadaya nu geus matuh sok ngabagiakeun dununganana. Tas Yunus jeung Suryani dibawa ka jero tuluy Mang Damiri nyayagikeun cai asa kerang keur dunungan. Geus kitu ngubah mobil hareupeun garasi. Sanggeus reureuh tina kacape. Yunus jeung Suryani dariuk ditengep ditepas. Mang Damiri disaurek ditanya tina urusan imah poe eta. Gek Mang Damiri diuk sopana keur kadunungan. Kumaha kaayaan di imah Mang? Beres den teu aya sawios-wios den. Kumaha nu gering? Teu sawios-wios malih mah pikabungangeun den margi katinggal hegar sareng berag. Keur barang tuang sareng tos tiasa diajak ngobrol, syukur atuh ari kitu. Kumaha cenah geus beunang katerangan pribadina? Saha ngaran nu sanyana ti mana asalna kumaha kaayaanana cingpok caritakeun ka kuring. Ceuk Yunus atoheun pisan ngadenge katerangan kitu. Upi jenengan mah Sari kawitna ti Sumedang sun. Dongkapna ka Bandung teh beda milari Padamalan margi di lemburna teh kagungan pakulian, teu kagungan pakulian kitu. Nu matuh teh kitu. Ibu ramana aya keneh nanging kasebat kirang mampu deh. Tak kitu nu ka Bandungan ku Mang teh deh. Ceuk Mang Damiri. Manehna nerangkeun kaayaan Sari tapi teu sanyana. Ukur dibejakeun sabagian nu pentingna bae. Maksud Sari nu hayang tepung jeung Karmin mah teu dibejakeun bisi jadi halangan ka hareupna. Oh, kutan kitu kabeneran pisan atuh ari kitu mah. Sugan we daekeun digawe di dieu ari tatuna kumaha? Yunus katara marah mai kitu deui Suryani. Upina mah aya sakinten den da geuning katinggal mah cenghar. Syukur cing urang tempo. Yunus jeung Suryani carengkat tuluy muru ka kamar Sari. Malah Mang Damiri nuturkeun manehna panasaran hayang nyaho kana omongan dununganana ka Sari. Baranggok Sari rada ngajenghok da harita teh keur nyarane kana tembok. Bari ngalamun mikiran nasib ari Yunus katara atoheun. Sabab nempo Sari nu memang geus cenghar. Kumaha geus mending ka nyerina? Yunus nanya bari neuteub. Ari Suryani gek diuk dijiereun Sari puguh Sari asa karago. Sae juragan? Sari gugup ngajawab ukur saperluna. Syukur ari kitu mah. Kade loba tinggeraknya jeung ulah loba pikiran ngarah tereh cager. Cing di dieu mah ulah tumamu, ulah rek asa-asa atuh sajabat ti kitu ulah boga rasa ham-ham. Sabab kuring nyarek nurungan, taya maksud lian jeung matak ngarugikeun. Tak lantaran kitu kanya kuring kudu ditarimakeunnya. Juragan, hatur rebu nuhun abdi mah bingah kaliwat saking margi asa ditunggu umur. Nanging abdi teh banget ku heran naha saha juragan teh nu saleresna. Ceuk Sari ayeuna mah beuki wani. Da inget kana papatah Mang Damiri yang di kota kudu luas, ulah satengah hate. Waktosna di para wargi sadaya.